jelema namanya nemu permainkan bae aing teh. Geus kanjang ketemuan, aing ditinggal kembali. Dengeuna aing sebagai calon prajurit teh. Ih, tenang-tenang Wan. Ulah sok jeung emosi. Panikeun harita mah kondisina teh teu memungkinkan Wan. Geus cenah mah kibeuh sabenerna dewek hayang ketemuan jeung uing ngakayanaeun ieu teh. Kumaha? Apakah dewek teh hayang nyao kekuatan calon prajurit yang sesungguhnya? Ih, tenang-tenang Wan. Nah, ini jadi emosi kieu. Urang mah ketemuan jeung dewek teh hayang ngandakeun soal si Lupi. Melililakeun ayeuna aing masalahna jeung si Lopi. Lah, nyapanan si Lupi teh ngaku-ngaku bobogohan jeung kami. Nyapan kami teh era len. Keur mah si Tina geus nyahoeun. Dijelaskeun teu percayaeun. Malah percayaeun keneh ka omongan si Lupi. Kajeun Rin teu pira masalah kitu-kitu bae. Si Lopi mah ge budak leutik jadi geurin. Geus tong pati dimasalahkeun. Hi, Wong. Lain masalah ku budak leutik nah, lain masalah ku kitu-kituna bae. Soalna mah lain masalah si Tina bae nu geus naon teh. Salambur pasiripis geus nyahoeun lamun si Lupi kabur kami teh. Nah, ayeuna teh amprok jeung dewek teh hayang amprok jeung dewek teh neuk ngenta bantuan dewek, Wong. Oh, gitu nya sok. Asa kirana urang bisa ngebantuan mah urang ge pasti dibantuan. Nah, mungkuna kami naros ka manehna mah maneh calon prajurit len. Sok keliling desa pasiripis. Tah lamun aya nu nanyakeun, bener si Lupi teh kabogoh si Ririn. Lain bejakeun kade. Tah jelema mah kadewek pasti percayaeun. Soalna mah ya sima teh aya wibawa. Pasti lah ieu. Yang geus gampang eta ke lamun urang tugas dibeja-bejakeun bahwa dewek teh lain kabogoh si Lupi. Nah, gitu Wan. Mungkuna ge ulah waka jeung emosi. Nuhun, waduh. Nasi terjadi ribut teh. Mending ribut rame euy. Sok we. La ilaha illallah. Masalah hiji bagi can beres. Ieu jelema hiji yeuh datang bawa masalah. Bang, tenang. Semua masalah teh teu kudu diselesaikan emosi. Alah, terribut mah teu rame. Lamun sieun terribut geus jaduaan lawan aing bruk ayeuna keneh. Rin, kumaha ajar banyak gitu nya nyawan kekuatan calon prajurit teh. Ulah Wan, ulah. Lamun urang sarua ngalawana, jadi urang teh sarua teu idangna Wan. Malah rewasan. Sok dah lah. Ayeuna keneh bruk. Wan. Geus jelema nu kieu mah tong diangkat. Aya mending balik ya. Ngopi di main. Ayo, balik. Ngopi. Waduh. Le lo. Jelema teh. Carong sugan. Aing ngajak gelut ditinggalkeun. Rin, Iwan, bejakeun ka seluruh pasiripis bisa yang olahraga. Jeung aing bro ka dieu, kabehane kajeun jan. Jel, itu kade aya si Iwong, andakna Kang Bahar. Aduh, si Iwong we anak Kang Bahar. Rin, Wan, tungguan yang ngopi di Masia. Jadi sia aya naon datang kami lompat nabrak aing. Lo tanya mana paragal ditabrak telan ngana jeli. Itu main diudagan ku anak Kang Bahar teh si Iwong. Terus yang mah kebiasaan nyeun bek kaributan, angger bae si Iwong bijil ngelepek sia mah. Nya adatna Om ai masalah ribut mah teu ngarasakeun Om teh mun keur ngora teh sok ribut lain. Ya heueuh eta teh lain, sok ribut lain baheula teh nya heueuh komo aya organ mah lain. Aing mah teu ribut teu naon. Aing mah tara ribut di organ ge jeli. Aing mah permainan nagihan ukur gilejian, kubukan, pintrongan. Engkleh-engklehan jel lu kitu. Aing mah teu sama sekali jeli. Tuh nya abong kolot mung eleh di ge omongan teh sok merepes bae. Kolot mung eleh jadi hayang bae meunang euy sok dek nana ge hayu ayeuna ge leuh. Mantok naga itu buka wani mah ulah sok bae ngajak ribut jeli. Geus aya nama kapalang kepati mujong Om Yus aya nama mending ngopi di Om Yus tadi namrek ngopi di si Ririn aing teh. Ayeuna aya Om Yus nya geus ngopi di Om Yus be kumaha? Jeli sing bener euna teh la ilah. Aya teh keur pandemi paceklik jeli la ilah. Gawe henteu ngopi di gedekon. Hayang ka nyawat pamajikan aing. Jeli, hayang bimoli. Bibir monyong 5 mili. Om, bimoli malin bibir monyong 5 mili barina ge deuh. Aku itu bimoli artinya naon jeli? Bimoli, bila dirimu tak mau berubah, jangan harap diriku untuk kembali. Rasa cintamu kasih sayangmu hidupku sendiri terbaik di dalam sepi. Kembalilah kekasih hati.
juga. Kita tuh latihan vokal. Bismillahirrahmanirrahim. Latihan vokal. Yuk, cus. Kuncinya dicek kabrik. Cebrik. Nah, saya masuk orang terjadi serak-serak banjir. Oh, palingannya mic yang dibundain dulu langsung dipakai. Bocil mah, suara kami manggus diakui ku Bunda Inul. Teh Lupi enggak tong nyanyi teuing. Ai kitu naha nyanyi teh profesi kami, wong. Bisik masa RT rarungku. Nyabat enya. Aya Teh Tina. Kayak dek nanya bae jelas. Teh Tina, ka dieu. Teh Tina ka dieu. Aya naon Lupi, Teh Tina teh balik ka warung enggal. Teh Tina ajuk si Iwang, suara kami teu mecak. Deui mohon kitu, menipang setar apa nih? Ya iyalah, secara artis nu paling terkenal di Pasir Ipis, nu paling cetar membahana, yang sudah terkenal di dunia nyata dan di dunia maya, bagaikan ribuan meteor jatuh turun ke bumi. Ada napang mecakna ngelehkeun. Pani sawar da Iwong ge suarana teh pangmecakna Lupi. Wean baru sadar ya, Tapi bohong. Seharusnya akulah yang jadi kekasihmu, bukan dia yang selalu menyakiti hatimu. Den ujung amam naon? Seblak anggun. De ai seblak artina naon? Seblak. Sebaiknya laki-laki dia yang selalu jujur dan kalau salah dia tak pernah mengelak. Sekalipun bidadari datang menghampiri hati ini, dirimu takkan terganti, kan selalu namamu di hati ini. Yuk jelema namanya nu ngajak ketemuan pas tapi Yuk, apakah dewek yang tahu yuk. yang aja teuing teu pira si Lupi teu pira ketu-ketu bae terus pasti dianggap Pasti. Bang, yuna bang. Aduh, ayo. Yuk. teu pira teu masa ketu-ketu bae teu kecil orang budak sudak leutik. Salah dehnya bangnya. Salah. Tadi yang ada Yuk. Sok.